Mitra kaum dangu pilujeng ngadangu gede dongeng anu mana para wargi sadaya dongeng teh anu judihan Cakumang Jaya carios nyamung judulna Musuh Warisan karya Kiliksa. Ieu dongeng para wargi kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana kasugri kaum dangu sadaya anu sami-sami ngabandungan di acara. Mudah-mudahan di acara tiasa nyugemakeun atuh para wargi sadaya dongeng teh upami teu lepat mah parantos dugi kanali ka Nagasuni sareng Citrasena parantos nyalametkeun si Jured samalih Nagasuni teh parantos aya di tempat diguhana deui nya. Namung anjeun teh buntung para wargi panangana buntung alatan tarung sareng supala. Kitu para wargi sadaya janten upami nu kapungkur mah buntungna teh ti palebah ieu pisan tina tak-tak para warginya ayeuna buntung teh tina palebah ieu pigulangna para wargi mangga urang lajengkeun atuh etang-etang hiburan bae Mang Jaya ngahaturkeun nuhun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan bagian ka-27. Para mitra anu mulia kocapkeun di hiji poe di hiji lembur anu singkur jauh ka ditu jauh ka dieu tempatna di hiji mumungang anu anggang ka kota sabudeureun eta dilingkung ku gunung sarta dipasieup ku leuweung hideung. Hayam reang kongkorongok lain mangsa kawas hiji gara-gara. Ari di kanang sapi jeung muning teu daek cicing jiga nu ketire jeung pangling. Domba jeung eme pating berele kawas anu nyeri hate, manuk-manuk milu mijah di sarada. Dederuk siga ngaharuk ti kukur lir anu keur bingung, titiran ngelak patembalan jeung sora gagap. Beo bacewo meni alewoh kadengena ngenta kejo cenah disenggakan ku kakatua patembalan jeung sora cak-cak jiga nu surak. Tapi matak nimbulkeun ngarakacak. Kadengena teu acak cenah. Lamun dilenyepan mah bet jiga pepeling ka urang lembur sangkan ati-ati jeung taliti. Ulah gujoroknya ngomong, ulah gagabahnya nyarita sangkan teu matak jadi cilaka. Tapi hanya akal. Arang langka jalma-jalma nu sadar nepi ka palebah dinya. Kitu deui nu kaalaman ku dua jalma nu harita aya di jero lembur. Eta dua jalma taya lian iwa ti Nagasuni jeung incuna nu katelah Citrasena. Kulantaran adat memang barangasan. Jeung boga sifat sok hayang minang sorangan, Citrasena jeung Nagasuni geus manggih deui musuh ngan saukur gara-gara gagabah nyarita. Sok jorok ngomong jeung teu bisa ngadalikeun letah. Ari anu jadi lawan kabeneran sarua jeung anar-anar ti puguh pamatuhanana. Malah kaitung hiji jawara nu boga kabisa ngaran katelahna Burhan. Pangawakan gede luhur beungeut bersih teu pantes jadi jawara. Bari pahareup-hareup pok Burhan nyarita ka Nagasuni. Mereka dut. Lamun nya anjeun jago jeung teu lebar ku nyawa, sok bejakeun saha ngaran anu sabenerna. Urang mana jeung reka mana deh? Aing nanya geus 3 kali, lamun teu dijawab modar deuleu. Cek Burhan bari nulak cangkeng. Ari panon molotot ka Nagasuni horeng manehna teh. Geus rada lila Prabu catur tanpa bukur, tapi kulantaran dua pihak kanana pada-pada teu baroga budi. Jadi temahna matak pasea. Lantaran boga rasa aing ieu panggagahna, teu lila pok Nagasuni ngajawab teu eleh keur. Koyok wolong sia lutung. Aing memang jago dulu. Nu matak aing teu gampang. Lamun sia yang modaran ka aing kakara daek ngabecakeun ngaran jeung padumukan sarta tujuan. Lamun sia geus nyebutkeun ngaran teh heula. Tah, kulantaran kitu pok caritakeun heula ngaran sia. Lembur matuh Banjar Karang pamidangan sia. Tujuan sia hari aing moal waka ngajawab sabab nu pangheulana nanya teh aing ka sia. Mamatak sia nu kudu ngajawab deuleu. Cek Nagasuni. Sarua bedegongna malah sarua kasarna. Ari Burhan keukeuh teu daek ngabejakeun kaayaan dirina. Komo ngaran jeung padumpukan mah dirusiahkeun pisan. Ari sabenerna lain karepna sorangan. Tapi Burhan geus asak pasini janji pasini pasang subaya kanu jadi guruna. Yen moal ngamomorekeun kana papatah nu jadi guru, Burhan teh keur ngahajang ngider jagat. Maksudna rek nyangan hiji jalma nu cacad kawas Nagasuni. Sarta kudu ati-ati dina yang hareupanana.
ulah samarangan ngabejakeun ngaran jeung sagala rupana. Kitu nu jadi lantaranana nu matak Burhan tetep dina pendirianana, pok Burhan nyarita deui. Tetela anjeun bedegong. Dina naon ari anjeun moal ngabejakeun ngaran ka kami. Tapi entong kaget lamun kami oge teu ngajawab kana pertanyaan anjeun. Sabab kami sarua boga harga diri. Kami boga hak pikeun mempertahankeun sikap kami sorangan. Itu deui perkara si Gundul nu ditanyakeun ku anjeun moal dibejakeun ku kami. Lamun anjeun bener-bener hayang tepung jeung si Gundul, teangan ku sorangan. Cek Burhan bari mali. Maksudna marek init ninggalkeun Nagasuni. Tapi Nagasuni henteu ngantep kitu bae sabab ku ayana pamadegan Burhan anu teas. Nagasuni boga anggapan yen Burhan teh anak buah si Gundul. Nempo Burhan malik cileng Nagasuni luncat ngahalangan jajalaneun Burhan. Atureg Burhan teh ngaraneg terus molotot ka Nagasuni bari ngagerentes jero hatena. Waduh teteh lain kasebalan manusia teh. Lamun kieu carana yakin pisan cigana teh ieu jelema nu dimaksud ku guru. Tapi nah ameni harereser ngabejakeun ngaran. Tantu ieu musuh guru aing teh. Cik gerentes hate Burhan bari melong ka Nagasuni. Nagasuni nempo Burhan ngahuleng pok nyarita semu kasar. Bangsat. Aing rek nanya sakali deui dulu. Mending ngajawab pertanyaan aing atawa mending modar jadi bobatang. Sajabati kitu sia kakara bisa ninggalkeun aing lamun geus ngajawab pertanyaan aing atawa init bari ninggalkeun hulu. Jawab sia bangsat. Meni rarangu kitu nyarita teh garong sia. Pikeun aing ngajawab moal ninggalkeun hulu moal. Lamun perlu anjeun nu bakal dipodaran ku aing. Ngarti sia? Jawab Burhan bari molotot. Tadi narek kinit ninggalakeun Nagasuni teh lantaran mung terus-terusan ngadu carita jeung Nagasuni, tapi ari ngadenge caritaan Nagasuni nu kasar mah jadi bijil nafsuna. Sarta kacurigaanna beuki nganlan, Burhan jadi nekat rek ngalawan ka Nagasuni, sok sanajan ku guruna geus dibejaan, yen manehna moal kuat ngalawan. Ari Nagasuni pok nyarita deui. Aing ngarti. Lamun sia tetep teu daek ngabejakeun ngaran, ieu hiji tanda yen ngaran sia nganunggu sia. Kulantaran kitu aing jadi leuwih panasaran. Aing moal tulus modaran sia, tapi aing rek usaha satika pola sangkan Rusia nu dikemuk dina sungut sia budal kabeh deui. Aing loba akal. Rasakeun sia bangsat. Cek Nagasuni bari seret reketak ngumpulkeun tanaga dina leungeun anu buntung. Tadilah disabetkeun rek ngababuk tarang Burhan. Tapi Burhan lain jelema bolostrong, lap Burhan ngalalepkeun sirah. Bareng jeung kitu peureub kenca ngabelesur ngalaiga burung Nagasuni. Plos-plos panarajang Nagasuni ngageblos ngababuk angin. Kitu deui peureub Burhan ngan saukur nonyok angin, sabab Nagasuni gesit ngagiwarkeun dadana, celeng-celeng duanana munur salengkah. Dua gerakan nu keur ngamimitian tarung lumangsung dina waktu nu kacida singketna. Citra sena oge meuni colohok bakat ku kaget. Lantaran teu bisa nyaksian kana naon-naon nu kajadian tina bakating ku gancang. Nyaho-nyaho teh Nagasuni jeung Burhan geus laluncatan pada mundur, bari nulak cangkeng, pok Burhan nangtang ka Nagasuni. Manusia haram jado sia, tetela sia boga pangabisa, tapi ulah jumago sia aing sadia ngaladenan tarung ka sia. Maju deui. Syukur. Tarima ye kieu. Cek Nagasuni belesur ngirimkeun serangan kana dada Burhan. Tanaga dikaluarkeun satengahna lamun keuna tangtu dada Burhan remuk. Tapi kilak Burhan ngagilak saeutik bari mapag panarajang musuh. Ku pigilang leungeun anu katuhu. Hiu belesur keduk dua leungeun diadu. Leungeun Burhan karasa singsireungeun. Leungeun asa bentrok jeung lingis. Nyaksian kaayaan kitu Burhan surti yen Nagasuni ngagunakeun tanaga batin. Celeng Burhan mundur sababaraha lengkah. Maksudna rek ngumpulkeun kakuatan pikeun ngagempur musuh. Ari Nagasuni salah harti para mitra disangka nama Burhan teh ngarasa kateter ku manehna. Lantaran karasa leungeun Burhan asa hipu, rasa sombong kaluar tina dada pok Nagasuni cumarita. Kunaon sia mundur ha? Sieun ngalawan aing?
pajarkeun tadi sanggup ngaladenan tarung ka aing. Mana buktina omongan sia nu ngageleger naningan guludug teh. Ngan guludug na we wungkul hujana mah teh turun-turun sia ka sebelan. Kagok aing mah ngaladenan ge. Dira sok peres pangawasa sia, waing baris ditadah deuleu. Cek Nagasuni bari nangtung ajeg naker. Dadana dikembungkeun jiga heueuh geus sadia narima teunggelan. Uguh Burhan teh ambakeun pisan. Nafsu meninga gedur sarta amarah geus teu kawadahan. Seret Burhan ngatur napas. Reketak ngawatek pangawasana. Jurus gunung bitu warahan ti guruna dicoba rek ngagempur dada Nagasuni. Lila pedesat celeng Burhan narajang bari ngagerok mata katorekan. Corelat kalayang keduk dua tonjokan kemar kalayan dibarengan ku tanaga batin anu rongkah. Ngageduk kana dada Nagasuni kibeg awak Nagasuni goyang saeutik. Sukunungan sabelah belesak mopes kana taneuh seret mumuncangan. Nagasuni teu ngagero, malah teu ngomong deui tapi tina juru bibirna ngalemereh getih kentel rupana semu hideung. Leng tetempoan Nagasuni ngadadak poe. Cili asa torek sarta bumi alam asa tibali. Tulila antarana koleang brek Nagasuni namru ka tukang. Suku nu mebes ngaburingka nyungka taneuh. Panon polotot beureum untuk kekerot nahan amarah campur jeung nyeri. Ari ku Burhan teu dibere kasempetan cung suku katuh diangkat. Maksudna rek ngagedig dada Nagasuni ku keuneungna. Tapi corelat cenah hiuk keduk koloyong Burhan rubuh. Gigireunana geus ngajegat Citrasena. Nampo Burhan roboh colad-colad Citrasena maju salengkah. Terus jongkok sarta gap nyokot batu segede hulu kuda. Cung diangkat kana luhureun sirah ku dua leungeun. Maksudna rek dipake niang sirah Burhan. Tapi Burhan kesit gerakan Citrasena kareret ku juru mata. Hiuk sukuna diputerkeun dipake nemprang suku Citrasena. Seak cakok gero Citrasena ngoceak. Aduh, ajar sia. Koleang bru Citrasena namru gigireun Nagasuni. Batu ngalayang rek ningang kana sirah Burhan ngan untung Burhan seukeut matana. Kireleng awak ngagereleng ngajauhan batu. Lu batu ningang taneuh bareng jeung grag-gragda batu korejat Burhan hudang. Kerbak batu dicekel, cung diangkat rek dibalikeun ka Citrasena. Tapi Nagasuni geus kumpul deui lelembutanana. Nempo incuna diancam bahaya seret leungeun diangkat bari ngawatek aji Yuda geni. Sameme Burhan ningangkeun batu sep sinar nu ngagurilap kaluar tina leungeun Nagasuni. Celeger berai batu nu leungeun Burhan hancur jadi lebu. Leungeun Burhan karasa singsireumeun. Sedeng Nagasuni ngagolok-gok utah getih. Lantaran dada anu tadi urut katonyok ku Burhan, katakan waktu keur ngawatek aji Yuda geni. Burhan colohok, Nagasuni colohok bari ngararasakeun kanyeri. Sedeng Citrasena kuniang hudang lalaunan. Jung nangtung bari ngusapan sirah nu karasa asalinu, padahal katinggang batu mah teu tulus. Ari Burhan barang nempo kajadian kitu mending ngarenjag bakat ku baluas. Kumanehna kasawang kumaha jadina lamun teungeula Nagasuni keuna kana sirahna. Barang kapikir nepi ka parabadinya. Tinolih deui kana naon-naon dregdeg Burhan lumpat satakar kebak mending ngajorelat gancang naningan kilat. Nempo musuhna kabur dregdeg Citrasena hudang, tapi gero Nagasuni ngageroan. Sora ampir teu kadenge lantaran cigapeura. Tong diudag sena, balik deui sena. Cek Nagasuni bari ngareret ka Citrasena. Tapi untung keneh kadengeun ku Citrasena. Reg Citrasena ngaraneg terus balik deui nyampeurkeun Nagasuni. Bari poh manehna nyarita. Naon sababna ulah diudag ki? Kumaha lamun kabur beureun hese neanganana. Aki mah kalah kanyare kuring rek mudag. Bahaya sena. Tadaga batin lain lawan-lawaneun euy. Sakitu ge masih keneh untung manehna kabur. Lamun henteu aki geus kapiheulaan babar. Lantaran rasa maneh tadina aki teu nyangka eta jalma boga kakuatan sarupa kitu. Aduh, ieu dada meuni eungap. Sena, dada aki eungap karasana. Atuh aki, teu ngejat tadi teh apaan gerakan si kasebelan teh. Lamat aki, kiraku aki teu bisa ngejat. Lain teu bisa ngejat sena, tapi ku api dihaja ditadah. Hari sugan teh teu bogaeun tanaga kitu patut. Hayuh, untung dada aki teu bejad. Hayuh, meni rete pating jeletit.
gara-gara ngawatak aji yuda geni dina kaayang tatu. Halah, jadi ngalaglag pakaran sorangan aki teh Sena. Oh, kumaha tuh Ki? Bisa udang tuh Ki? Kumaha baranana nya? Cek Citra Sena bari ngusapan dada akina. Ya jantung Citra Sena ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Sok sieun akina teu cager deui. Nempo kalakuan Citra Sena kitu nyeh Nagasuni silileutik pok nyarita. Kunaon bolohok wae? Hah? Ulah rewas jadi incu Nagasuni mah ye. Pikeun ngubaran tatu dina dada aki. Kudu ku aki sorangan. Tapi aki rek hinjeum tanaga maneh saware. Sok aki bantuan heula hudang. Cek Nagasuni bari ngacungkeun leungeun bangun lungse. Gap ku Citra Sena dicekel terus dijungjungkeun bari nyarita. Sok udang atuh Ki, ieu urang buru-buru ubaran tatu aki teh. Jawab Citra Sena bari terus mantuan Nagasuni sangkan bisa hudang, tapi teu terus nangtung gek diuk dina tanu. Saterusna Nagasuni nyarita para mitra. Sena, aki rek musirkeun tanaga batin dina dada. Pikeun ngaluarkeun getih hideung nu ngahalangan dina genggerong aki. Tapi tanaga aki geus loba nu leungit lantaran kabeulem ku tenggelan si kasebelan. Kulantaran kitu, aki rek nginjem tanaga maneh saware. Sok tapelkeun dampaleungeun maneh duanana dina tonggong aki. Ulah luhur teuing, hanapeun walikat we. Terus atur napas ulah nepi ka eungap. Sok geura siap. Cik Nagasuni bari nilepkeun suku jiga nu sila. Ari Citra Sena pok ngajawab bari nurutkeun kana parentah akina. Sok ikeun ku kuring urang bantuan ngarah tereh cager. Cik Citra Sena bari sep ngatur napas. Ari Nagasuni teu nyarita deui terus musirkeun tanaga saaya-aya bari peureum. Teu lila dampaleungeun Citra Sena karasa ngateter. Ai tina sakujur awak Citra Sena kaluar kesang menuju untuk meniti pepereket jiga nu keur ngadu tanaga. Sedengkeun dada Nagasuni kaciri kaluhur kahanap, kawas nu capek. Tadina ohek, pororo, kecelok Nagasuni ngutahkeun getih hideung. Ari Citra Sena cengkang, blak nangkarak pengkang, kapang pengkeun ku Nagasuni, nu keur ohek-ohekan. Heuleut sawatara waktu pok Nagasuni nyarita bari ngusapan ti korona. Aduh, cager Sena aki teh. Sok udang ulah gogoleran gitu. Teburung cager geuning, cek Nagasuni beri ngahegak jiga nu tas leumpang jauh. Ari Citra Sena kuniang hudang terus diuk nangkep tuur, pok ngomong bari ngusapan kesang dina tarang. Syukur Ki cager mah Ki. Aduh yeuh, awak kuring jadi leuleus kieu Ki. Moana naon gitu Ki? Di koro meni asa garing, ceuli pating jelengeng katorekan. Aya keneh ubar capek teh Ki. Cek Citra Sena bari neuteup ka Nagasuni, jung nangtung lalaunan terus marieskeun cangkeng kakenca jeung kakatuhu, riak sora turang di sarada. Jamak sakitu mah Sena. Moal matak naon-naon. Sakedeung deui ge cager. Sok dahar deui ta obatna. Pan aya keneh setengah botol tadi teh. Tuh dina buntelan asana mah. Cek Nagasuni bari nunjuk kana buntelan nu ngagoler rada jauh. Sabab tadi ditinggalkeun tarung ku Citra Sena. Leos Citra Sena nyampeurkeun kana buntelan terus dibuka. Anak gorehel ngaluarkeun botol nu isi ubar. Lek ku Citra Sena di tengah, tapi teu dibeakeun kabeh sabab lalampahan jauh keneh. Beres nginum ubar terus nyampeurkeun deui ka Nagasuni, kitu deui Nagasuni nginum heula ubar. Sanggeus rada lila para mitra, tanaga Nagasuni jeung Citra Sena baralik deui. Gancang duanana arini trek neruskeun lalampahan. Ari nu dituju nyata puncak Gunung Cakrabuana pikeun nepungan si Gunul. Terus duanana laleumpang mapai-mapai lembur kaluar ti lemur sup kaleuweung. Tarekea naik ka gunung turun deui. Terus mipir-mipir pasir sakapeung nembus leuweung hideung, sakapeung ngapru ka Gunung Batu. Unggal guha di teang, unggal sedong di tempo. Daerah Gunung Cakrabuana geus kaubek kabeh. Tapi si Jawara Gunul can kapanggih bae. Sok sanajan kitu Nagasuni jeung Citra Sena estu taya kacape. Terus bae disaksrak taya bosna.
malah suku Citrasena nepikeun kabarareuh bakat kulila teuing ngider. Cag urang tuna heula para mitra Nagasudi jeung Citrasena nu keur neangan si Jawara Gundul. Ayeuna urang caturkeun heula Burhan anu keur lumpat ti babaranting ngajauhan Nagasudi. Sanya nama Burhan teh geus kaasup gagah tur mashagi dina widang silat. Malah ku guruna ge geus kapercaya nalungtik musuhna. Tapi Burhan geus kalindih sumanget pedah nempok kagagahan Nagasuni waktu ngancurkeun batu. Padahal harita teh kakuatanana masih keneh loba sarta cukup keur ngalawan Nagasuni. Katara dina waktu keur lumpat mending jojorelatan gancang naker. Waktu keur lumpat ka hareupeun jalma rea. Nu katarempoeun tengan ngebulna taneuh ngalbu. Kadupah ku Burhan sarta ngahiusna angin bakat ingkut tarik-tarikna manehna dina gerakan lumpatna. Nu ngariungan saukur pating ngaringeuh bae malah loba nu nyangka aya siluman ngaliwat. Ari tujuan Burhan teu aya deui para mitra lumpat ngajugjug ka tempat guruna. Burhan lumpat teu luak liuk tina bakating ku hayang buru-buru anyog jeung anu jadi guru jeung tepung. Gancangna carita sanggeus ngaliwatan sababaraha gunung jeung pasir. Sarog Burhan ka suku gunung nu kacidaluhurna. Reg Burhan ngaraneg rep ngareret ka tukang rarasaan asa diudag Nagasuni. Padahal geus jauh naker. Barang geus yakin tayan udag terekel Burhan naek kana cadas nunang tawing. Kalakuan teu beda jeung cak-cak nu keur ngarayap dina bilik. Lantaran eta cadas meuni nanjeur naker, nanjakna ka bina-bina. Tapi Burhan jiga nu teu ngarasa paur terus ngarayap bangun taya ka paur. Sanggeus kira-kira 10 tumak luhurna breh, aya palataran nu rada lega. Keuneuang Burhan leumpang salsenaker. Lantaran geus aya di daerah sorangan, lamun aya musuh teh amat cantang tu bisaeun budag. Tekung silila para mitra blus Burhan asup ka hiji lawang nu molongpong. Eta lawang teh buleud, da puguh lawang guha, jeung rapih jiga meunang ngahajanyieun. Di jerona rada nanyak tapi make sengket meuni ngajajar pikabetaheun di kenca jeung katuhueun loba arca ngajajar. Beak tanyakan breh aya hiji rohangan anu rada lega. Di luhur aya liang anu tembus nepi ka puncak gunung. Di eta liang nyebrot cahaya anu nyaangan jero guha. Bareng jeung datangna Burhan torojo. Di hiji liang aya nu nyampurkeun hiji jalma jangkung badag papakean gede papakean sederhana naker. Salanangan saukur nengahan pingping, ari baju saukur make rompi anu nyampai dina tak-tak nu hideung jeung pupunakanana. Mujalna katarangan beneleh kaditu kadieu, dada buluan meuni rabok. Da kitu deui kumis jeung janggot meuni bala, tapi ari sirah gundul meuni bolenang herang, mata herang babentara gede buburilakan, galak alah batan mata heulang. Naka pakarangan saukur maok pesok segede inung leungit. Horeng eta nu disebut si Jawara Gundul, barang nempo muridna datang pok si Gundul nyarita, saurana gemerem, eunder handaruan, keur kitu keur di jero guha. Burhan, manggih naon maneh ha? Meniti bubun ceulik jiga manggih karewas, aya musuh atawa diudag maung euy? Cek si Gundul. Marigek diuk dina hulu arca nu kabeneran aya di dinya. Tingkah paripolahna estu ning tumaninah naker. Perbawana tenang teu aya sifat bubuk estu papalimpang jeung kaayaan awak nu perenges pikagilaeun. Waduh cilaka guru, kuring manggih musuh nu keur ditiang ku guru, tapi lain sorangan kapanggihna teh, manehna duaan jeung budak mera, tapi tenagana lumayan guru. Kuring ge ditonyok sakali meuni ngajurah roh nang karak bengkang, ari nu kolot bisaeun ngancurkeun batu ti kajauhan nepi ka jadi lebu. Kudu kumaha urang teh guru? Leuwas ieu kuring, pokona mah bahaya cek guru. Cek Burhan hari bois-bois. Napas meuni ngahegak bakat ku capek. Barang geus ngadenge caritaan anak muridnya cakakak si Gundul nyarita. Nah, make kudu bingung euy. Apaan biasana ge masih keneh tara gugup. Saha ngaranna eta jelema? Jeung naon mimitina pangna maneh bisa tarung? Apaan cek dewek bareto? Lamun papangi jeung musuh nu cacad ulah tarung. Tapi naha kalah kadilawan? Poho atawa kumaha Burhan? Cek si Gundul nyarita tetep tenang. Aduh, umawi pangatarung teh parebut ngaran guru. Kuring jeung manehna teh pada-pada nyebutkeun ngaran. Kulantaran si musuh maksa, papaksa ditungtungan ku tarung guru. Aduh, ampun guru, ampun. Caritaan guru teh bener.
dan musuh urang teh gagah na dengan gajah dan untung kuring gede keneh milik teu payah disiksa ku musuh guru. Hahaha Burhan. Ku dewek can kaharti euy. Sok caritakeun heula pengalaman maneh. Cik dewek hayang nyaho. Mangga guru kieu lalakonna teh. Cik Burhan bari derekdak nyaritakeun lalampahan ti mimiti tepung jeung naga suni. Tug nepi ka harita. Si Gunul ngadenge katerangan muridna teh ukur ungut-ungutan tanah ngarti. Ari Burhan pok mungkas taritana bari netep ka si Gunul. Tasakitu pamanggih kuring teh guru. Aing mah kuring rek nanyakeun saha ngaranna musuh urang teh. Piraku kuring teh teu meunang nyaho. Oh, hayang nyaho ngaranna maneh teh. Ngaranna si Gelap euy. Lantaran boga ajian anu bisa ngaluarkeun sora kawas sora gelap. Ilmu silatna teu beunang dianggap enteng. Ngantanna nama sarua jeung nu kapanggih ku maneh. Tapi anehna teh euy ari musuh dewek salilana ge tara mawa batur. Saumur-umurna sok indit sorangan. Kitu da euy. Cek si Gunul bari ngusap-ngusapkeun peso kana pipi. Si Burhan can waka nyarita deui. Kalah kaleng ngahulang jiga nu mikir-mikir caritaan si Gunul. Sanggeus kapikir Burhan boga anggapan ieu naga suni teh tangtu nu disebut si Gelap ku guruna. Harita teh para mitra, si Burhan asa-asa rek nyarita harita teh. Kulantaran kapaksa hayang nyaho lila-lila Burhan nyarita. Oh guru, aya naon Burhan? Oh sigana moal nyalahan guru, jalma nu kapanggih ku kuring teh. Tangtu si Gelap teh ari perkara budak mora teh saha nyaho manehna teh muridna si Gelap. Kitu cek pikiran kuring teh guru. Cik, lamun geus kieu rek kumaha tuh urang teh? Apaan ku guru teh keur diteangan lain? Hahaha bener. Bener. Eta pikiran teh bener Burhan. Tangtu eta teh si Gelap. Keun perkara bener jeung henteuna ulah dipikiran. Pokona ayeuna urang ke ayeuna keneh urang teangan ku urang. Hayu urang init. Cek si Gunul bari ngaleos kaluar guha. Pok Burhan nyarita bari ngajanteng. Guru, moal nyarek nyaba kituana moal make baju guru. Cek Burhan bari netep ka si Gunul lantaran katempona si Gunul teh satu saged. Malah teu mawa bedog-bedog acan ngan saukur mawa peso teh. Hahaha. Teh kudu Burhan. Kieu lah cukup. Keun bae lain di kota. Malah apa di jero leungeun. Di jero leungeun. Di jero leuweung maksud dewek teh. Hayu, tong bata tanya. Cek si Gunul bari koloyong maju deui. Geus kitu atuh Burhan ge teu nyarita deui. Terus duanana arinit ninggalkeun guha. Sorosod si Gunul jeung Burhan tarurun mapai cadas nunang tawing. Teu lila duanana geus anjog gahanap. Ganggang si Gunul leumpang tenang naker. Ari leungeun anu nyanyekel peso leutik teu daek cicing. Aya tangkal kai diturih kulitna, aya tangkal harenong dipotong. Ari yang disebut nepi ka brut berperargat. Kalakuan teu beda ti budak angon nu rek ulin ka pangangonan. Pantes pisan jeung papakeanana nungan di calana poke kungkul jeung rompi anu geus dekil. Ujal masawi lewatna mah moal disangka hiji jawara. Wajal mah pating kulumui di nubala loba pangpung nu katincak meuni rame pating peletok. Amang bala kacida anu kacida geus garing rabeng hal-haliberan. Atuh sakapeung ngaterekel si Gunul naik kana tangkal kai nu luhur. Terus luak lieu ka sabudeulin nempoan musuhna nu keur diteangan. Susuganan aya ngulampreng ka palebah dinya. Sanggeus tetela teu aya sorosod si Gunul turun deui. Terus arinit lumakuna sasenaker. Malah sakapeung masok ngadaraluk ngadaharan heula buah salam. Lamun kabeneran manggih geseubeul kakara arinit deui manggih jambu batu terus dirawel am dihuapkeun bari laleumpang. Sakira wanci asar pucenghi si Gunul jeung si Burhan anyog ka hiji mumungang nu nenggang. Lamun nyawang di eta tempat plung-plong awas kaditu awas kadieu. Reg si Gunul ngaraneg sarta pok nyarita. Burhan, eureun euy. Ci kumaneh awaskeun di dieu ka unggal madhab ngarah leuwih sidik. Naik tuh kana tangkal malaka. Cek si Gunul bari gek diuk dina batu. Terus leungin anu nyekel peso teh dikejet-kejet jiga nu kesel. Si Burhan pok ngajawab, "Mangga guru, keun kuring urang kukurang talingakeun dina tangkal malaka. Lamun aya manusia ngulampreng ka daerah ieu, sanajan jauh tangtu bakal kanyahoan. Mangga atosana guru, keun kuring naik." Cek si Burhan.
Bari leos ninggalkeun si Gundul kalacat naik kana tangkal Malaka. Sanggeus aya di luhur teu buru-buru ngajalankeun tugas kalah terus ngarawel buah Malaka sasiki. Am dihuapkeun kerauk-kerauk di dahar. Sabarot diburakeun deui terus nyengir bari bibiri jidigan. Da puguh kesed atuh buah Malaka teh cenah para mitra. Kesen pait ye. Seurna pait Malaka teh. Ari si Gundul keplas ngadekan tangkal jalitri sagede-gede inung leungin tangkal jalitri. Terus di lautan singasareukit tungtungna malah make ruruhit kawas pasar sumpit geus meunang hiji sup diselapkeun kana cangkengna. Atuh perut terus ngarautan nu sejen kitu jeung kitu we nepi ka 10na. Kabeh ringgil dina cangkengna nyelap dina calana pokek nu geus dekil. Demi si Burhan gawenangan ratret we ka ditu ka dieu ngareretan sakuliling bungking eta tempat. Unggal aya nu ingui-inguyan di nu bala terus disidikeun. Nepi ka yakin pisan sakapeung nu disidikeun dengan saukur bagong sakapeung mencek. Heuleut setengah jam ti harita breh ku Burhan katempo 2 jalma keur kukurubutan di kebon eueuh. Burhan rada ngarenjag pok ngomong sorangan. Ai, dia si Bundung tuh. Wah pasti mayu. Pasti manusana nu tadi tarung jeung aing. Tapi kumaha carana ngabejaan si Gundulnya? Hari ngagorowok bisi kagaruwahkeun, hari turun heula moal ka ciri leosna. Wah, di baledog ku buah Malaka sia. Si Gundul leugeun ku aing lah. Si bani ngaliekeun bae lah. Ka guru ge da moal naon-naon ieu. Cek Burhan bari terus metik buah Malaka saese. Geus kitu dibaledogkeun ka si Gundul maksudna rek maledog tongong da puguh. Si Gundul nukangan ka Burhan. Siu pelatok kana sirah nu Gundul. Si Gundul ngagurubungna terus ngusap sirah anu Gundul. Cung si Gundul nangtung bari ku kulutu sorangan. Dan jado sia nanaon ha? Ningang kana hulu aing. Burhan, maneh nu baledog ka aing ha? Culangung sia kurang ajar. Cik si Gundul bari molotot ka Burhan nu kieu calahok bengong. Lantaran teu disangka betkeuna kana sirahna maledog teh. Memang eta sarua jeung cucungna para wargi sadaya. Cikolot teh cenah matak hapahui. Ngan untung si Gundul teu pati galak, pok Burhan ngajawab, "Guru, hampura kuing teh guru. Daek medu lah. Daek boga niat cicung mah, teu boga niat culangung ka guru teh, tapi maksud hade nya teh bade ngabejaan ka guru." "Ah, ngabejaan naon? Matak naon sia lamun ngomong? Jadi tiga beleg sungut we sia. Aya beja naon euy?" Cek si Gundul. Bari nempok bari lempang lalaunan nyampeurkeun tangkal Malaka nu ditaekan ku Burhan. Nempo si Gundul teh ngambak pok Burhan nyarita deui. "Aya 2 manusia guru, jigana mah manusia kungsi tarung jeung kuring. Sabab kaciri suku jeung leungeunna teh jejeg." Jawab Burhan bari ngareret ka palebah 2 jalma. Kabeg Burhan ngarenyag sabab tetelan nu diintipna teh teu katempo deui. Cigana waktu Burhan keur ngareret ka si Dugul, eta 2 jalma asup ka nu bala sarta kahalangan kurungkun. Ari si Gundul ngadenge 2 jalma teh teu nyarita, kalah katerekel naik kana tangkal Malaka. Dek diuk dina dahan deukeut Burhan, sanggeus tarapti ka kana nyarita ka si Burhan. "Mana 2 manusia teh sia? Jauh keneh teh geus deukeut." Itu tadi mah di bulan itu guru. Tapi ini mah jadi eueuh guru. Ka mana nya? Cek Burhan. Bari molotot ka tempat 2 jalma nu tadi katempo. Awakna kacidar rada ngadeg-deg lantaran sieun guruna ngambek. Ari si Gundul gantawang nyarekan. "Oh, kaciri sia mah tolol kurang ajar. Tetela sia teh ngahaja maledog guru aing meureun. Nanaonan sia? Tara-tara ti sasari ngahina ka aing. Mana manusia nu katempo ku maneh teh? Guru da tadi mah di ditu tuh. Palebah rungkun uyun. Ampun guru lah, udah dina naon kuring teh." "Bohong sia. Letah bisa diulah elol deuleu." "Alah, mana sina jengkol aya usumna. Ekol mah bisa wae. Iraha bae ge bisa." "Bener sia. Ngomong teh nu pasti mah sia geus teu cungah wani-wani maledog guru aing Gundul. Kulantaran kitu kapaksa sia rek dihukum ku aing. Enang dong sia Burhan." "Ulah bener guru. Teu gaduh maksud kitu abdi mah guru. Jigana 2 jalma teh asup kana rungkun sabuat abdi ngareret ka guru. Ampun guru, wantun disumpah abdi teh ulah dihukum teh guru. Ulah dihukum, ampun guru." Waktu sia maledog teh nyebut ampun sia. Geus rek dihukum kakara nyebut ampun. Kaduhung tara diheula deuleu Burhan sia.
Kaputusan aing maneh tetep rek hukum. Suku maneh duana rek talian kana dahan Malaka, awak maneh kudu ngagantung ka handap jiga lalai. Lutan kalong lamun ngagantung. Sirah maneh kudu aya di handap, bari ngahakanan bubuahan buah Malaka. Keun lah, tung-tung kamonesan anyar we mah. Cek si Gunul bari karawaknya kala suku Burhan. Rakatak suku Burhan di talian ku tamang leutik nu salilana teratinggalin. Terus dicangcang kana dahan tangkal Malaka jiga nu siga ngajegang. Ari Burhan mah teu bisa majar kumaha ari geus kitu mah. Bibirnya renyu jiga rek ceurik. Panon molotot para mitra. Kasih Gunul hayang nyarita teu bisa pok. Tungtungna amak nyedak tanaga midak. Hayang ngajelaskeun perkara tapi si Gunul geus teu percayaeun kana omonganana. Kapaksa nurut kana kahayang guruna. Sanggeus beres sukuna di talian, pok si Gunul nyarita bari seuri sumubunga. So kugulainan si Burhan. Hanya ka deui euy waktuna kaburu beak euy. Para mitra sadaya waktuna kabujeng seep cenah. Dugi ka dieu wae heula dongeng nu judulna nyaeta Para Mitra Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Mang Jaya saparakan ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Judulna Musuh Warisan karya Ki Leuksa urang cekapkeun dugi ka dieu, enging urang teraskeun deui. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.